Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pamilon sadaya nu kusimkuring dipika hormat, sarta acana hayu urang panjatkeun puji sinareng syukur ka Gusti Nu Maha Agung. Sareng teu hilap shalawat sareng salam ka junjungan urang sadaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapangkeun wasta simkuring Fajar Nur Adnan ti kelas 11 43 salaku panumbu catur. Teu hilap ngaturkeun nuhun ka sadaya anu tos dongkap dina ieu acara. Kukituna sapada waktosna efektif hayu urang mulai ieu diskusi ku bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Para pamilon sadaya nu kusimkuring dipeu hormat, sarta acana simkuring bade nepangkeun saha-saha bae anu bade nepikeun pendapatna ngeunaan diajar daring teh. Nyaeta nu mimiti aya Azka ti kelas 11 MIPA 3, terus aya Tetra ti kelas 11 MIPA 1, sareng aya Arsal ti kelas 11 MIPA 3. Kukituna disumanggakeun ka Azka kanggo ngadegkeun pendapatna. Hatur nuhun ka Azka anu tos nepikeun pendapatna ngeunaan pengalaman di ajar daring. Nurutkeun pendapatna, Azka ngadugikeun di ajar daring teh seueur kaluwihanana. Lantaran tiasa ngerjakeun tugas iraha bae sareng tiasa oge ditinggal bobo saurna. Kumaha kitu hayu urang lajengkeun wae ieu sawala. Anu salajengna aya Tetra disumanggakeun ngadugikeun pendapatna. Hatur nuhun ka Tetra anu tos ngadugikeun pendapatna. Nurutkeun pendapat Tetra masih loba keneh kakuranganna kusabab kuota internet teh teu acan gratis kanggo sadaya murid. Sareng aya sababaraha materi ti sababaraha mata pelajaran anu kirang tiasa dipahami. Salajengna oge aya Arsal ti kelas 11 MIPA 3 disumanggakeun. Nya hatur nuhun ka Arsal nu tos ngadugikeun pendapatna ngeunaan pangalamanna di ajar daring. Nurutkeun ka Mendang Arkan di masa pandemi kaos kieu aya kalawihan sareng kakuranganna teh di ajar daring teh. Kalawihanna nyaeta urang tiasa kahindar tina virus, tapi kakuranganna teh kirang efektif ngeunaan di ajar daring teh. Hatur nuhun ka tilu siswa anu tos ngadugikeun pendapatna ngeunaan pangalamanna di ajar daring masing-masing. Kukituna langsung bae bilih aya nu ditaroskeun atanapi bilih aya nu bade nambahan pendapatna. Mangga ngadeg tepangkeun wasta sareng kelas. Hatur nuhun ka Arkan anu tos mere pendapatna, nyaeta Arkan satuju jeung Arsal. Nyaeta dina masa pandemi kieu urang salaku siswa kedah tiasa adaptasi kana cara diajar ayeuna, nyaeta cara diajar daring. Upami teu aya nu ditaroskeun deui, urang pungkas pertemuan dinten ieu. Hapunten bilih aya kalapatan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.